syukur kaya widi wira di dunia ngumbara pausup sabulpe dicukupan sendiri Gusali rasanu tunggal aku lalang Gusti tunggal aku lalang Gusti tak kaceponak kaca panjang dengan tawi seni padangan merek lampu jangan dikan kandang doi entah ingkar diaturan unyang kana seni mandang seni wati boga panten jadi juru panah wayang tengan dung perlambang memang betul manusia tekumalandang lampah awan tong disorang lah iya datang disorang uyunan walang tingkatkan pangwangunan yang dedi digarawe paparengan dularek aing
satengahing marga satengahing marga sopan ngandika Raden Antarja oge nagatat mala paman sareng alo anu nampi pancen ti Sang Hyang Antaboga kedah milarian Raden Samba Purwagana nu teu aya ngandika lo aya naon kalunun paman nah atuh sapertos anu terido kailuan ku Mang nah saur saha eta paman eta weh katingalna dina rarai sapertos anu jigadu baluar balieur ish hampura kalonun paman paralun ulah bade kasinggung kolbu kalonun paman apan putra teh nampi pancen kedah milarian Kakang Samba Purwaganda putra oge ite bingung bade milarian kamana tangtosna oge ite bakal jadi emutan kudu kamana milarian nana Kakang Samba ari sugan teh era kailuan ku eman gengsi kailuan ku emang wios atuh emang mah bade disapangkeran alo weh bilih aya naon-naon alo paralun paman paralun ulah kagungan perasaan kitu paman heuh da rumasya ari emang mah rumaos ari emang mah tau pisan naga ari hidup mapan rarai manusia sisit soten bisa kapindingan ku batur teh pada nyangka jaket atanapi ngangge batik sanes paman sanes ari nu jadi pasoalan teh ima bilih kumaha engkin pami paman engkin muncul ka muka bumi teh kumaha upami aya nu ngaheureyan barudak daripada ngabaledogan atanapi pada ngepung pan anu teu ngeunah nama putra panginten kon bae lo yeh ari paman apan tadi eyang mi HP saur eyang orai leutik orai gede teh keur dialalaan mang bilih ke emang diala kumaha ku manusia piholane pacok kumang ta eta teh jadi urusan paman di tempat manusia mah kitu lo ih suk jadi huru hara paman kumahanya mang ari milu hayang jajan di tempat manusia kieu we paman kumaha upami urang ngahiji we sareng putra ngahiji kumaha lo urang ngahiji bade dibeberkeun paman ku putra bade dijeul sabuk bulit we dina cangkeng ngan bentenna putra asal jadi leuwih montok meureunnan alah aya ku bagja heueuh bener geuning nuhun lo bener kitu lebah bujal meureun mang nolol ngan ulah nyulunuk ka handap we mang aya nu sarua jeung orai wah moal lo moal percaya ka paman moal saya paman saya ayeuna lo mangga geura beulit dina cangkeng putra
margana parantos dibelitan ku pamanar nagatat mala. Sanajan jika seorang lumampah padahal dua makhluk anu dina maksud ieu bade muncul ka muka bumi. Ayeuna parantos aya di lapisan bumi kadua kantun mancat ka luhur Raden Antarja lumampah kanca anu jadi dulur sasatna Kakang Samba Purwagana leungit tanpa pamit. Mudah-mudahan we tiasa kapendat Kang. Ieu rai maksad milarian. Namun gar senang keheran langkah aling kapangeran secara menang musibah kakarakan Ngan ukur 4 meter deui ka permukaan bumi. Raden Antarja ungas ingus aya anu kaambeus sasat bau bangke anu luar biasa. Apa? Bau bangke itu moal cara bareto kitu kaula menang wiwirang. Basa dicalukan ku Gatot Kaca. Kaula rurusuhan ti handap adi bus teh kana sepiteng edan atuh puguwe ulu ai pinuh ku waduk ari ayeuna bet bau bangke naon ieu teh. Raden Antarja emut kana Purwa Daksina Purwa wiwitan Daksina Wakasa emut kana peurahna. Ieu peurah teh tiasa ngaleungitkeun bau bangke anu luar biasa. Kalayan bade kaganti ku seungit kastori angin-anginan. Lajeng digunakeun. Ieu bau teh leungit bauna. Timbul seger seungit kastori angin-anginan. Belah ditu tuh ngagunuk nama terus bangke nah bangke naon teh bangke sasatawaan apa kumaha cing rek disampeurkeun ku kaula sangatkeun iburana Nagara
melebat sidang dosa sepanjang dan saulah garabikan kawangan sialoyo samilo penas ti kersah yang domampara leras pisan ite bangke jalma kalayan mati nate dituk-tukan sirah dipisahkan sarang raga na panangan oge sampean yakin ieu jalma teh ditandasan Melar di bawanang pokok tantra naon ieu teh tega ieu jalma luas maehan jalma nepi ka dituk-tukan kieu ieu meureun nya kanca anu disebat pembunuhan mutilasi teh tapi moal wakasudon kanu maehan buah ieu jalma anu dipaehana teh jahatna luar biasa daerah mana ieu di luhurna cing 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 sebenarnya rantang kalah sebenarnya pikir sebulan panutama saya budikan sesama kenapa pas tenarima tapi kami berkata meremawe dunungan meremawe meremawe kasasama selian asing geningan si jenguk lakoni mangkeningan lakoni jalma lakoni jalma tamati peras berapa usup sepulape dipirasa jalma ya dirima masih cari masih emo masih emut kejojonan
lumayan sabrang salen lebat berapa syukur